Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Bismillah, hujanten pangjaja rasa, hujanten pamuka rasa membaris kedal cumarita, puja hujanten pangrasa jiwa, kasanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, puji hujanten pamatian dan pamunten asih, kasanggakeun ka Zat Ilahi Rabbi, tegasna Gusti Maha Suci. Kecap alhamdulillah hujanten tawisni syukur saestu kasanggakeun ka Zat Allah Rabbul Ghafur. Dipapaes studi pasieun shalawat wa salam pamudah-mudahan natrat salawasna ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, miwah para bapak hadirin rahimakumullah, wabil khusus sadayana kulawargi calon pangantin pamuged pangarsana Bapak Christian Adi Mulya kali Ibu Rina sakulawargi oge pasadena kulawargi calon pangantin istri Bapak Agus Effendi kali Ibu Cucu sakulawargi panginten sing ketuai di simpuri mah kemarin tadi tapi kene tos di podian pangatur acara-acara tong langkung 36 menit mangga pada 5 menit dia jadi. Nah pasti ini calon pengantin terus disabar gitu. Jadi kurang singkat wae lah. Ibu, miwah para bapak hadirin rahimakumullah, teu aya sanes pamaksa dan tujuan anu kami ti calon pengantin pamaget tadi paratos kauningan urang. Wirehna Bapak Christian kali Ibu Rina bade masrahkeun nu janten buah kalbu musti kaning hatina nyaeta Cep Mahesa Panji Kanigara. Bade dipasrahkeun, bade diserengkeun ka Bapak Agus kali Ibu Cucu sakulawargi. Ieu alhamdulillah kalintang kabingah kanggo Pak Agus kali Ibu sakulawargi. Kabingahna naon? Wirehna putri Cikalna anu ti lelemut di ubung-ubung, ti bubudak di dama-dama, ti leuletik di aais, ti lelemet di ongklek-ongklek teh ayeuna rek mandahan pijodoheunana, rek ngambah kahirupan anyar, tegasna ngambah sagala rumah tangga. Sedangkan ari ngambah rumah tangga teh apa eta tadi geus diuningakeun ku pangarsa di calon pangantin pamaget estuning eta teh sunah Rasul panyampurna tina ibadah. Sagetol-getol ibadah na hiji jalmi acan nikah parijeng jodona geus aya ekonomi geus kuat maka eta ibadahna dipayeuneun Allah setengah keneh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, simkuring insyaallah di dieu ngawakilan kulawargi calon pangantin istri, ngawakilan Bapak Agus kali Ibu Cucu sakulawargi kalayan ujebat asmana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cep Mahesa Panji Kanigara estuning insyaallah baris ditampi ku asta kalih kalayan disuhun dina mun-munan. Mudah-mudahan Pak Agus kali Ibu tiasa ngalaksanakeun ieu amanah, tiasa ngaraksa beurang ngajaring peutingna sabab estuning jalmi mah ceuk paribasa Sunda mah leutik ringkang gede boga. Mudah-mudahan urang doakeun insyaallah kajanten tos teu kedah ragu-ragu deui ka Cep Mahesa. Insyaallah Pak Asep ngawakilan kulawargi nampi Cep Mahesa di dieu insyaallah dan ajan teh kieu geus ditampi sebut salah nama kantun disahkeun. Itu mung ieu mah prosesi dina adat Sunda janten insyaallah teu kedah salampang hariwang ayeuna mah tos ditampi sakedap deui ngantosan petugas di KUA baris didahulukeun ka malati ati dahlia katresna Cep Mahesa nyaeta tegasna ulang hikmatun satya. Atuh nu salajengna tadi para tos kauningan urang sadayana
Salian tinggal Cep Mahesa ka dieu teh bade masrahkeun Cep Mahesa teh cenah ieu teh aya silatul mal nyambungkeun naon aya cacanakan tadi kadugikeun cenah estuning ieu mah teu sabaraha ieu mah estuning tilam kanyaha anu bade rumah tangga estuning ieu mah janten tilam kasih kana kanggo anu bade jatuh kami. Tapi insya Allah kula wagi Pak Agus di dieu mah sapulah wagi ieu teh ditampik pisan estuning ajena agung pisan kanggo kula wagi di dieu mah pamudah-mudahan ieu cacanakan teh sing janten pamengkeun asih sing tiasa ngantengkeun silaturahim ieu dua kula wagi antawis kula wagi Bapak Kristian sareng kula wagina Bapak Agus.